Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan ka para mitra sareng ka incu aki anu tetep satia. Wilujeng patepang deui sareng aki dina acara Tileuksa Ngadongeng. Kumaha daramang? Hatur nuhun upami daramang mah. Mugia urang sadaya salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Nanging upami kaleresan dina dinten ieu aya mitra atanapi incu aki anu nuju teu damang, mugia didamangkeun deui sabihara bihari. Amin ya robbal alamin. Danget ieu aki sejang ngaguar cariosi kulup dina episode Ratu Siluman Nagaweling Nagih Pati. Sateu acan aki ngadongeng, aki ngemutan deui ka incu-incu aki anu satia kitu deui ka para mitra anu resep kana dongeng ieu. Utamina kanu nembe menakan channel ieu disuhunkeun pangrojongna ku cara noel suka, bagikeun, sakantenan di subscribe-nya. Hatur nuhun. Supados teu seueur teuing nyang kolong waktos, sumangga urang ngawitan ngadongeng. Wilujeng ngadangukeun. Kocak dina hiji mangsa, harita teh isuk-isuk kirawanci haneut moyan di pagunungan. Langit lenglang taya aling-aling, hawa seger matak betah tumanina, sumiratna cahya sang surya, dipapag ku recetna sora manuk anu patembalan jeung baturna. Tapi ujug-ujug reup kaayaan teh jadi caneom angkeub. Di langit aya mega hideung ngagulung, mimitina obah lalaunan, lila-lila jadi muih kawas anu kabawa ku angin puyuh. Bareng jeung kitu, ti kajauhan kadenge sora anu ngaguru handaruan, seah lir hujan silantang. Ari mega hideung anu ngagulung bari muih, nyirorot beuki handap, dibarengan ku sora seah kawas sora rungkun awi anu katebak ku angin barat. Keur kitu burinyai aya cahya kilat nyamber batu di lamping gunung Susuru. Terus disusul ku haseup bodas anu mulak luhureun batu. Haseup bodas muih lalaunan sarta beuki ipis. Lila-lila sirna bareng jeung ngagebrayna cahya sang surya. Lantaran mega hideung anu tadi ngagulung teh mumbul ka jomantara terus buyar teu kanyahoan ngilesna. Bareng jeung leungitna haseup bodas, dina batu ngajanggelek oray hideung sajodo. Kira-kira sagede leungeun kolot. Huluna euleugeg, mata bolotot sarta letahna elel-elelan. Teu kungsi lila, oray teh arusik ting buringkal lalaunan terus silih beulit salse naker. Dina kaayaan kitu hiliwir aya angin leutik ngadalingding, daun manjah anu paselang jeung daun kaso aroyag pating arulang kawas anu silih gupayan. Ti kajauhan aya sora anjing babaung mata keueung, tapi bareng jeung kitu kadenge deui sora manuk anu patembalan jeung baturna. Cag tunda heula kaayaan oray anu aya di lamping Gunung Susuru. Urang tunda di Hanjuang siang, urang teundeun di handeuleum sieum, engke kahareup baris kapanggih kasamper deui. Kacaturkeun di hiji lembur anu katelah bapakan honje. Eta lembur pernahna di lamping Pasir Kaliki bahe ngaler, nya di dinya aya imah leutik campernik nyingkur jauh ti batur, mencal anggang ti tatangga. Pangeusina nganduaan nyatana marna jeung pamajikanana anu katelah irah
karek sataun rumah tangga sarta candi parengkeun boga anak. Landeheun lembur ngampar pasawahan anu parena keur Sumedang Koneng. Dipapaes ku walungan anu caina ngagenyas herang. Kiduleun Pasir Kaliki ngajegir Gunung Susuru. Poncelotna katembong bolenang herang semu hideung. Gundul taya tatangkalan lantaran taya taneuhan kawantu gunung batu anu kakocap sanget. Tapi najan kitu aya oge hehejoan kayaning jukut anu jaradi dina sela-sela batu beulah lolobana jukut Palias jeung Uyun. Harita teh isuk-isuk kirawanci haneut moyan. Marna geus sagedang dan rek miang neangan pangupajiwa. Pakeanana basajan, make kampret hideung geus rada belel, calana pangsi nengahan bitis. Gap kana bedog, terus disoren bari pok ngomong ka pamajikanana. Irah, doakeun nya, akang rek usaha ye, rek neang Uyun anu di Cilamping teh geuning. Sugan we geus meujeunna di ala. Bari terus nyokot tudukuy anu ngagantung dina tihang rap dipake. Mangga Kang, brah sing salamet sarta hasilna sing mucekil. Tembal Irah Daria. Teu loba pancaraken. Leos marna init ngajugjug ka Cilamping anu pernahna ditutugan Gunung Susuru. Irah ngajajabkeun salakina ku paneuteub. Beki lila beki jauh akhirna ngiles dina pengkolan. Ari Irah asa beda rasaan ceuk tetenyoan mah salakina teh geus teu kaciri. Tapi anu kacipta dina sawangan salakina teh ngagedig leumpang mapai jalan satapak. Lila-lila sukuna jiga teu napak. Beki lila beki luhur kawas nyorang jalan tanjakan. Keur kitu aya mega bodas ipis ngahalangan. Beki lila, beki samar, akhirna ngiles teka tempona naon iwalti awun-awun. Gebeg Irah ngarenjag reuwas, terus ngesap beungeut bari istighfar. Astagfirullahaladzim. Gek diuk dina Bang Barung, napasna ngadadak ngahegak bangun capek. Kesang tiis bari jil, pikiran kumalayang kamana mendi, melang jeung hariwang, bisi salakina kumaonam. Pok ngomong sorangan. Ya Allah, nah ieu teh kunaon? Batara-tara tisasari aya kajadian aneh. Palang siang totonen picilakaan. Ya Allah, Gusti, mugi Gusti nang tayungan Kakang Marna. Saterusna, Irah usaha satekah pola ngabang berangkeun hate sangkan ulah kabawa ku sakaba-kaba. Jung nangtung semulung se. Leos kapawon tapi tepuguh anu dituju. Ngarandag sakedeung, koloyong deui ka kamar tapi kalah ngajanteng. Lila-lila red kana seuseheun atuh terus dirawu berus kana ember. Ayeuna mah hatena rada teger, niatna geus buleud rek kacai rek nyeuseuh. Cag tunda heula kaayaan Irah anu aya di lembur babakan honje. Kocapkeun Marna anu geus aya di satengahing perjalanan. Harita teh ngagedig leumpang mapai jalan satapak anu pungkal pengkol malipir pasir. Beki lila beki nanjak sarta beki jauh ti lembur babakan honje. Ari Marna teh dina anggoning hirup kumbuh sapopoe teh rada beda jeung nulian. Malah nyieun imah oge milih dinu singkur jauh ka batur teu hayang aub jeung balarea. Tapi ari pasipatan mah jajar pasar, teu mahiwal teu beda ti batur sarta teu minculak tina kabiasaan masyarakat. Nya soteh milih mencil imah-imah dinu anggang, dumeh kungsi pacogregan jeung dulur nepi ka ayeuna can akur. Sedengkeun Irah pamajikanana kacida satiana ka salaki nurut bae kana hayang Marna teh. Jabati kitu Irah teh geus pahatu lalis, sasat nu ngelis teu dulur teu baraya. Jadi tarang rasula dibawa ka mamana oge.
Harita teh Marna geus nepi katutugan Gunung Susuru. Nya di dinya aya patempatan anu katelah Cilamping, anu memang aya di lamping anu nang tawing pareang loba batuan. Dina sela-sela batu loba rungkun uyun anu harita keur sumedeng kembangan. Reg Marna eureun bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Sorot panon bangun cahayaan nandakeun bunga lantaran anu dicita-cita bakal laksana. 2 minggu katukang manehna kungsi ngalanglang kadinya. Uyun karek reuneuh rek kembangan, ayeuna maniruhai keur mejeuna saleger. Malah aya keneh anu karek ngagebrai ngarumbay. Alhamdulillah hasil kaya kieu mah. Kembang uyun keur mejeuna mangkak, jaba weuteuh can aya nu ngala. Bagja temen dikabul doa anjeun teh irah. Mucek kieu jigana usaha teh yeuh. Marna ngomong sorangan, nangtung ajeg bari nulak cangkeng. Panonna mencorong kana rungkun uyun anu kembangna keur mejeuna mangkak manis siang. Lamping anu biasana katenyo nang tawing gurawes pikasieun teh ayeuna mah mutuh matak pikabitaeun. Anu kaciri ku Marna ayeuna mah lain lamping tapi jiga tangkal duit. Sanggeus reureuh tina kacape. Marna geus gilig rek ngamimitian ngala kembang uyun. Atuh serepet ngalugas bedog. Terus ngalengkah muru kana rungkun uyun anu pangdekeutna. Tapi barang rek keplas nigas. Pucung hul aya hulu orai hideung nemongan. Matana herang muraleng kamarna. Geus kitu letahna lel-lelan. Gebeg Marna ngarenjag. Terus mundur sababaraha lengkah. Waduh, orai edan. Ngareureuwas sia ka aing. Ceuk Marna bari muraleng ka orai. Menang sajongjongan mah silih pelong. Lila-lila Marna sadar. Red ka kenca, red ka katuhu. Bereh aya batu segede kalapa. Kop dicokot, teu anta parah deui. Hiuk, belewer dipake maledog orai. Korosak blug. Batu kena rungkun uyun. Aya tangkal uyun anu ruksak. Les hulu orai teh ngiles teuing ka mana. Marna mureleng kana rungkun uyun, tapi orai weleh teu kaciri. Orai kurang ajar. Kumaha ni ngaganggu ka aing sia. Marna ngomong sorangan, napasna ngahegak, reuwas, sieun, pacampur jeung ambek. Tapi sanajan kitu, Marna tetep semangat. Tujuan manehna kudu menang uyun pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe. Kasab manehna iwal tingala uyun jualeun. Jadi sanajan aya orai hideung ngahalangan, carek wiwilanganana moal mundur sasiku, moal ngejat satunjang beas. Sanggeus gilig, Marna maju deui bari nyekel bedog. Tapi barang rek dipake nilas tangkal uyun, pucung hul deui bae orai hideung teh nemongan. Pamolahna kawas tadi, matana molotot dibarung ku letah anu lel-lelan. Gebeg Marna ngarenjag deui, terus mundur 2 lengkah, panon mureleng kana hulu orai bari ngagerentes dina hatena. Kurang ajar dewa sia orai. Sugan orai curig ieu mah. Awas sia, ditenggang ku aing. Kituna teh bari dongko sarta mangku batu sagede sirah budak, tapi memeh dibalangkeun ngomong heula. Hei orai hideung, dengekeun ku ceuli. Aing teu niat ngabinasa jeung moal ngaganggu ka sia. Aing datang ka dieu niatna rek usaha, niat neangan kipayah jang kulawarga. Lamun sia orai siluman atawa siluman orai, lamun sia jurig orai atawa orai jurig, init sia ulah ngaganggu ka aing. Da aing oge moal ngaganggu ka sia, mending urang hare-hare hirup. Sok init sia. Lamun teu init dipodaran ku aing mah. Kitu cek Marna. Bari panona mureleng kana orai anu ti tadi culeungeu bari lel-lelan. Cacap omongan Marna, pucung hiji deui, rupana sarua hideung. Marna ngarenjag tapi teu mundur ayeuna mah. Kalah taki-taki rek ninggang orai ku batu. Ari orai anu 2 kawas anu ngarti kana omongan Marna,
Terus ngaleor keluar tina rungkun uyun. Bulu punuk marna muriding. Awak asa panas tiris. Komo nenjo awak orai anu keluar tina rungkun uyun. Buki panjang, buki badag. Duanana ngajauhan tengah reret di kamarna. Anu akhirna ngiles asup kana rungkun uyun anu rada anggang tidinya. Menang sajongjongan mah marna ngahuleng miraga meneng. Panona muraleng kana taneuh anu tadi diliwatan ku orai. Kacipta keneh ngalogodorna. Orai hideung meles ngabang bara. Sanggeus rada lila, marna narik napas jero. Leungeun nu nyekel batu ngulapes. Gubrag batu dipuragkeun bari ngomong sorangan. Tetela. Siluman geuning. Marna ngabiri gidig. Terus ngusap beungeut bari istighfar. Menang sajongjongan mah marna ngahuleng tepuguh rasa. Malah sukuna asa lungse. Brekdek kulalaunan. Terus diuk nangkep tuur bangun bingung. Sanggeus rada lila. Kakara sadar. Manehna teh boga tanggung jawab. Kudu nganapkahan kulawarga. Hiji-hijina jalan usaha. Anu aya jeung anu bisa ayeuna. Nya iwal tingala uyun. Da ari anu sejen mah can manggih. Jung nangtung deui niat rek nuluykeun lalampahan atuh pok ngomong sorangan. Aing kudu usaha. Uyun aya hareupeun kudu diala ayeuna. Kitu pokna serepet nyabut bedog. Seak bret nigasan kembang uyun kalayan ati-ati. Tina ku gede sumanget najan dina sela-sela hate ayak keneh kahariwang oge. Akhirna mah kembang uyun teh sarungkun ka ala kabeh. Marna reureuh deui sakedeung. Geus kitu pindah kana rungkun uyun anu sejen. Serepet ngalugas bedog. Tapi barang rek bret pisan nigas kembang uyun. Pucung hul deui orai hideung teh nemongan tina sela-sela rungkun. Atuh maningat jenghok marna teh. Manehna rikat mundur sababaraha lengkah. Katara orai teh bangun ambek sabab katara jiga anu taki-taki rek macok. Haok marna nyentak. Hei, prajurig. Kunaon sia teh ngaganggu wae ka aing hat? Panceuk aing tadi urang hare-hare hirup deuleu. Awas sia. Lamun teu nyingkah dicacag ku aing mah. Orai teh kawas anu ngarti kana omongan marna. Huluna ngarengkog ka tukang. Bareng jeung kitu nu hiji deui mucung hul. Saterusna ngaleor ninggalkeun rungkun. Ngarendeng duaan kawas anu pangantenan. Nenjo pamolah orai kitu marna ngahuleng bari mikir. Tapi kaburu sadar kana maksud jeung tujuan. Pok ngomong sorangan. Lah paduli teuing. Naha make jeung mikiran nu kitu patut. Pancen aing mah ngala uyun jualeun. Ngarah aing menang duit. Cacap ngomong kitu. Bret nigasan deui kembang uyun. Sumanget tapi bari tetep hati-hati bisa aya di orai anu ngabongohan. Tapi berkah aman ayeuna mah. Da orai mah memang geus nyingkah jauh kana rungkun anu sejenna. Akhirna sarungkun deui ka ala kabeh. Tapi barang pindah kana rungkun anu sejenna, kitu jeung kitu bae orai anu dua teh kawas ngadoja sarta nguji kana kasabaran marna. Atuh tungtungna marna teh budal amarahna. Asa dicook gado jeung asa dioconan ku orai hideung. Pok ngomong sorangan. Kurang ajar. Ieu mah lain antepeun. Awas ya. Lamun sakali deui ngahalangan kana pagawean aing ditinggang ku batu sia. Kitu cek marna bari kekerot ambek panona mureleng kana rungkun uyun. Ari orai kawas nu nantang deui. Jigana bae sarua asa diganggu kumarna. Sabab saban pindah diganggu wae kumarna. Nu keur usaha teh akhirna orai oge bea kasabaranana. Barang marna ngaheumatkeun bedog rek nigas uyun. Orai teh meulitkeun buntutna kana rungkun uyun. Bareng jeung kitu huluna narajang sukumarna. Gebeg marna ngarenjag. Gajleng luncat ka tukang. Napasna maningah hegak. Kesang renung tina tarang. Sieun jeung reuwas pacampur ngajadi hiji. Amarahna beuki budal. Haok nyentak. Haram jadah. Orai edan sia. Hayang dipodaran sia teh.
Kituna teh bari ngahembatkeun bedog grek nigas beheung oray. Tapi lep oray ngalalep atuh plos bedog ngadek angin. Logodor oray narajang deui nyasar bitis marna. Atuh gajleng marna luncat deui kanu lega. Bitis salamet tapi oray beki ambek. Huluna culeunggeul, awakna nanjeur lalaunan ka luhur. Tanah melotot letahna lelelan. Nenyok kitu marna keung. Kumanehna kapikir buah-buah oray teh bisa ngajeleng terus narajang kana embun-embunan marna ngagerentes dina hatena. Cadu mun aing kudu eleh ku oray. Bareng jeung kitu seak narajang oray ku bedog dihembatkeun sataker tanaga plos nyabet angin sabab oray teh rikat ngalalep sarta awakna rapet kana lemah tapi ngan sakilat buringkal deui huluna nyamber kamarna atuh gajleng marna luncat blug labuh bedog meclang kapangpengkeun. Tenyo sareret hulu oray nyuruh rek macok gulitik marna ngagirele ngajauhan atuh salamet teka pacok ku oray korejat hudang gap kana batu segede kalapa hiuk blug dipake ningang oray nyabeunang buntutna saeutik tapi oray kalah beuki galak seak deui nyamber rek macok marna ngajeleng ngajauhan berak deku bari mangku deui batu hiuk blug dipake ninggang oray kaparengan keuna kana huluna buringkal awakna ngagulung pupurengkelan huluna kagencet batu nempo kitu marna rada teteg hatena bisa ngarenghap laluasa terus mundur 2 lengkah bari ngahegak panonna melong kana awak oray anu masih keneh buburingkalan sakarat. Marna can beak ambekna dina hatena mah hayang ninggang deui nepi ka pejet kabeh tapi teuing kumaha tuurna ngadadak ngeleper suku leuleus taya tangan pangawasa awak lungse lir anu dipupul bayu malah mah brek deku napas ngahegak menang sajongjongan mah jempe kawas nu eueuh kajadianna naon angin gunung ngahiliwir manuk recet di sarada patembalan jeung baturna tekung silila reup kaayaan ngadadak angkeb kawas rek hujan gede hiuk aya angin ngagelebug kalakai garing jeung runtah rabeng haliber kaluhur terus muih luhureun oray anu geus teu walakaya marna curing hak bakat kureuwas terus luak liuk bari jeung ngerasa keung jung nangtung lalaunan semung rumanggieung da awakna lalung sekene geus kitu ret kana oray gebeg ngarenjak deui sabab tetela oray teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana anu aya tinggal batu anu tadi ninihan hulu oray hideung teh. Astagfirullahalazim sidik ieu mah oray siluman hei ceuk marna ngomong sorangan red ka kenca red ka katuhu kawas aya nu diteangan tapi bari jeung teu puguh rarasaan ari bulu punduk teu kaampeuh muriding sabulu-bulu kulit asa carucukan akhirna lat poho kana nanaon nu kapikir hayang geura nyingkah teh eta tempat atuh berengbeng lumpat sataker tanaga ceuk rarasaanna mah lumpat tarik mengpengan apeng-apengan tunggul dirarud catang dirumpak tapi kanyataanna kalah engklak-engklakan di dinya keneh ukur ised sababaraha lengkah ngan ari kesang mah ngucur maseuhan awak keur kitu jetruk sukuna najong tunggul kiseureuh solontod ka hareup bru nyeuh kana rungkun congkok aduh jadol teh ceuk marna terus diuk bari ngusapan jempol suku anu karasa nyeri hate marna can teteg lelembutanana can kumpul kabeh bakat kusieun pok ngomong bari ngalungsar sarta napasna ngahegak geus jauh jigana mending eureun heula di dieu mah aman jigana kitu pokna bari ngusapan sukuna lila-lila kacape ngurangan lelembutan karumpul deui bray tetenyoan asa caang narawangan marna ngusap beungeut terus melongdang daunan nu aya hareupeunana bereh rungkun uyun bereh batu anu tadi dipake ninggang oray red deui kanu rada anggang kembang uyun meunang ngala namru keneh can dibeungkeutan geuning aing teh di dieu keneh ari tadi aing lumpat ka mana moal nyabet teu incah ti dieu aneh
Marna ngomong sorangan da cek rarasaan nama tadi teh geus lumpat tarik tang tuna oge geus jauh tidinya. Tapi nyatana ukur iset saeutik tungtungna jung nangtung lalaunan. Ayeuna mah tanagana aya deui koloyong ngadeukeutan tumpukan kembang uyun terus diberesan sarta dibeungkeut sakumaha biasana. Marna sadar manehna teh keur usaha neangan pangupa jiwa. Sanajan hate kebek keneh ku kasieun tapi maksakeun neruskeun pagawean. Geus kitu teu loba pikir deui gura-giru balik ngajugjug ka imahna dibarung ku hate anu pinuh ku kahariwang. Gancangna carita marna geus nepi ka imahna dibagiakeun ku Irah pamajikanana. Nenyo salakina datang bari mawa uyun anu sakitu lobana, Irah bungah naker sabab salakina menang hasil anu mucekil. Tapi kulantaran geus hariwang ti isu keneh, nenyo awak marna anu kalotor jeung aya bared dina pipina, Irah reuwas. Poknanya, Kang Marna, kunaon? kituna teh bari melong ka salakina. Memeh ngajawab, Marna ngecageun heula babawaan. Lalakonna panjang Irah. Ke, akang rek mani heula. Tembal Marna bari ngusap kesang dina tarangna. Irah ngarti manehna buru-buru nyokot salin jeung anduk. Tekung silila geus balik deui song dibikeun ka Marna. Gap ditampanan leos init muruka pancuran nu aya di sisi walungan. Nun Gusti, moga-moga Kang Marna teh teu kunaon ngan ieu hate kunaon bat pating sarblak ieu. Irah ngomong sorangan bari melong salakina anu beuki lila beuki jauh. Tapi teu katutuluyan, geuat asup ka imah rek nyayagikeun dahar jang salakina. Sanggeus tarapti, gek diuk dina bang barung bari neuteub jalan ka cai. Hayang nempok kurunyungna nu jadi salaki anu tas mandi melang bisi kumaonam. Akhirna breh katempo atra pisan. Marna lempang rumangieung mapai jalan satapak balik ti cai. Pakeanana memang geus disalin sarta anu kotor dikeupel ku leungeun katuhu. Irah cengkat panonna mencerong ka salakina anu jauh keneh. Keur kitu koloyong bru marna labuh namru di sisi jalan. Koceak Irah ngajerit bakat kureuwas. Belecet lumpat muru salakina. Mitra, kitu deui ka ujang nyai incu aki hanya kalpisan. Waktosna dugi ka dieu heula nya. Rupina kanggo dinten ieu cekap sakitu insyaallah engke diteraskeun deui. Atuh kumaha nasib Marna salajengna? Antos terasna lalakon si kulup dina episode Ratu Siluman Nagaweling Nagih Pati bagian anu kadua. Sakitu nu kapihatur. Permios, cag.